Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Firda Parwati ti kelas 10 Farmasi. Abdi di dieu bade nyaritakeun dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Dina hiji poe, sakadang kuya keur neangan ka daharan. Ti isuk keneh nepi ka beurang. Manehanana teu can keneh manggihan nanaon. Ngahawit ka tengah poe, manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak. Tapi kumaha da teu bisa naek, kulantaran kitu tuluy manehna bebeja ka Sakadang Monyet. Menta tulung, kieu omongna, "Sakadang Monyet, uing manggih tangkal cau nu buahna geus asak, tapi hanjakal teu bisa naek. Cik tulungan pangalakeun, engke paparoan." "Hade," tembal Sakadang Monyet. "Di mana?" Tuluy maranehna arindit babarengan ka tempat tangkal cau tea. Sakadang Monyet tuluy naek mentikan cau hiji-hiji bari dituntut di hakanan. Sakadang Kuya mah teu dibere sapotong-potong acan. "Atuh bati cumeplak we," neureuyan Ciduk. Sakadang Monyet, "Mana bagian uing? Kapan geus jang paparon?" cek Sakadang Kuya ngagorowok. Tapi Sakadang Monyet teu malira jongjon bae matikan jeung ngadaharan. Kalaka maledukeun ku cangkangna. Sakadang Kuya poharan nyerieunana, ngunek-ngunek hayang males. Dina hiji poe, isukna Sakadang Kuya indit ka kebon juru tani. Ngala cabe anu geus arasak, warnana bareureum. Ngala genep nu geledeg ka tembungna bangun aramis pisan. Manehna indit nepungan Sakadang Monyet. Bibir Sakadang Kuya dipulas ku pucuk daun jati supaya beureum. Tuluy cuplak ceplak cara nu geus barang dahar ngeunah. Ditanya ku Sakadang Monyet, "Sakadang Kuya, maneh teh keur ngadahar naon?" "Cik uing menta," tembal Sakadang Kuya. "Ah, ulah ngaganggu, uing teh keur ngeunah ngadahar buah loa paparin ti Dewata. Kakara uing mah barang dahar nikmat kieu. Cing ngasaan saeutik uing lapar pisan," cek Sakadang Monyet bari lumah lameh menta ngarah di pikarunyaan. "Keur naon make mere ka maneh? Kapan bareto ge maneh teu mere cau ka uing, padahal eta teh uing anu manggihanana. Hampura bae atuh nu enggeus-enggeus mah sing karunya ka uing ku hayang ngasaan buah loba paparin Dewata," omongna deui. Lengas-lengis, nya ari maksa-maksa teuing mah kop bae tuh cokot deukeut tangkal caringin itu. Tapi ulah dibeakeun kabeh. Cesakeun keur uing saparona. Sakadang Monyet dihara atoheunana. Gancang lumpat rek nyokot buah loa paparin Dewata tea. Lantahan tabehatna hawak jeung salaka manehanana embung nyesakeun kabeh dibawa lumpat. Di tengah jalan raus-raus bae di dahar, nepi ka beak. Ari beak aduk lajar jejeritan awahing kulada jeung panas. Sakadang Kuya sakacida sugemana lantaran geus bisa males kanyeri hatena keur bareto. Pesan moral nu tiasa urang candak nyaeta jadi jalma mah ulah sok sarakah, kudu daek barang bere ka batur nu teu boga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.